Cuma boga milik, boga rezeki, lain meuli doma jang kurban, lain meuli eme jang akikah, melian manuk. Dengekeun sok melian manuk saya. Manuk saya makan manuk. Ari manuk murei, anis, kenari, kacer, lakbet. Aduh. Pas ditanya tos kurban teu acan, ekah teu acan, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki 2, perempuan 1. 7 hari setelah kelahiran wa yusamma asmaul husna, beri nama anak yang baik. Begitu. Ulah aku nafsu ku ilmu. Ieu mah manuk isuk-isuk dipoe, dimandian, sebrot. Make apel, pamajikan daang jeung baslug, jeung cilok, solah manuk alus, sora pamajikan ngagerak deh. Aya da jelema teh keur nyarane. Bo, beli apa? Beli apa? 2 ajengan. Apabila kita meninggal semua putus amal, kecuali ada beberapa amalan yang tetap mengalir, di antaranya ngadamal sumur. Satungtung eta sumur dianggo wudu, satungtung eta sumur dipake hajat hidup, kehidupan sehari-hari, baik itu mencuci nya, kukumah, ngisikan di lemur mah. Eta teh pahalana teh ngocor. Sanajan anu ngadamal sumur tos pupus. Selenting bawaning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Paingan kolot baheula mah hareupeun imah teh sok aya empang, aya balong, aya kulah, ngisikan, kukumah, nyese, heg mangpaatkeun. Berkahnya luar biasa. Dia peduli. Kenapa? Berbagi tidak akan mengurangi. Tingali kolot baheula tani teu pati lega. Sawah sakotak nya. Dah hirupna heg tenang, tentrem, sakinah, mawaddah warohmah. Bapak tukang tani budak masantren di Mandon Jaya, budak masantren di Al Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Latansa. Sanajan sawasa kotak budak apal Imriti, apal Kailani, balik teh juara MTQ, mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah? Karena orang tua kita peduli, dia berbagi, boga tanah saeutik nyen sumur. Da baheula mah aya sumur hareupeun imah teh. Tatangga teh nyung